Sugri Parwari sumangga ayeuna urang Bandungan bagian anu ka-55 na dina jujutan caritan poe kamari katunda dina judul carita yang beunghar karangan Kiriksa. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian ka-54 na pedaran Mang Dedi kebegat ku wanci dina mangsa medarkin kaayaan alam isuk-isuk di wewengkon Gunung Parawit khususna atu aki kuncen anu jujuluk kuncen rawit atanapi aki rawit harita didatangan ku raja siluman monyet nya anu teu make makuta acan sabab naon geus eleh jajaten ku raja siluman jangkung ti Gunung Karuhun. Kumaha atuh para pamiarsa lajenganana ieu carita langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam isuk-isuk di wewengkon Gunung Parawit. Sorak manuk recet di sarada mapaisan kaayaan alam isuk harita jika nu mapageun meletekna Batara Surya di belah wetan. Breh di hiji mumunggang aya anu keur ngarobrol duaan. Anu saurang aki-aki anu geus bongko nyang harepan hiji tangtungan jalma. Horeng si mana horeng Ki Mandahong eta teh raja siluman monyet. Paingan atuh dadeganana beda jeung manusia biasa. Malah ngang atu aki rawit harita teh ngomong bari jeung toleh nguluk tungkul. Jangan gamparan teh raja di Gunung Parawit. Gamparan bener wi. Kaula geus keboga makuta. Kaula geus keboga pakaian kerajaan. Mayahan managara kaula hancur ka juruk. Ya ayeuna kaula arek meripati ka anjeun. Mun bener-bener majikanna sadia ka kula. Mane kudu sanggup mantuan karena kesulitan kula rawit. Alah. Ya kumaha abdi ge musti jaganing kayan abdi mambatan saktio. Awak mani asa pasiksa kurut katinang wangunan imah nu runtuh. Abdi kaget kabina-bina naha cekeng teh imah dimake jeung runtuh sagarupa. Upami abdi bade diperih pati ku gamparan cing atuh abdi teh cagerkeun heula Gusti. Rawit. Amin, Gusti. Jagakeun bumi gunjang ganjing langit ge jiga nu runtuh. Ieu kabeh akibat gelutnya kula ngalawan si jangkung ti Gunung Karuhun. Jigana bae imahnya nih teh hancur ka endag-endag ku jagat. Anu memang gunjang ganjing digarek lebur. Tapi teu kudu hariwang rawit. Sabab maneh katulungan kenyekeun. Ulah sieun-sieun jaka nyerisa kitu mawah babari. Yap ka dieu rawit. Kukula urang cagerkeun. Ki Mandahong raja siluman monyet ngagupayan ka Ki Rawit. Atuh gancang aki rawit teh nangtung terus nyamperkeun bari jeung ngaleper. Berak daku hareupeun Ki Mandahong. Panon melohok tanggah ka Ki Mandahong. Kumaha abdi teh Gusti?
Ya awak mani asa pasiksak. Cicing. Ku kaula rek diubah dah jadi. Rajo! Daya angin ngagelebuk. Sorana ngaguruhan daruan lir hujan silantang. Aki rawit mah ngahulang we. Manehna mah henteu ngarti kana eta kajadian. Ngan kacida mata kagetna. Naon sababna? Lantaran sakabeh atawa sakujur awak aki rawit jadi ngageter. Sarta karasa aya nu tinggarayam jiga ngusapan. Cadangkeun kanyeri bekelila bekeleungi tungtungna eueuh nu karasa deui. Iya, Korejat aki rawit teh harita nangtung terus tanggah kaki mandahong. nah geus ngorejat rawit. Geus jageus aja. Atuh ya bunung uji. Aya nama jag-jag deui abdi teh Gusti. Ya nu karasa nuhun Gusti. Nuhun pisan sumangga. Aya nama abadi bade satia tuhu kakamparan. Nyaha kedah kumaha ayeuna Gusti. Aki rawit bener-bener harita geus poek hatena. Poho kana asal dirina bet mi Gusti kasiluman atuh puguh we siluman teu bungaheun. Sabab memang kitu kahayangna. Pok raja monyet nuju juluk ki mandahong. Ngomong deui harita teh. Rawit. Abdi Jaga kaula geus hancur hese ngomekeunana lamun ceuk diakayan. Sakulan jalan kitu. Kaula teh hayang narekahanna garasangkan pulih deui ka ajalina, pulih deui ka asana. Sartana hayat kula sina baralik deui. kumaha carana Gusti? Ari carana ieu nyatana kudu dituma ku hulu manusia. Lobana 7 guluntung. Bikeun ngajalankeun eta pagawean eueuh deui nu bisa dipercaya iwati maneh rawit. Ya. Urang jalan kitu. Ayeuna kaula rek nyanya ka nyane. Nyaha sanggup atawa henteu rawit? Gebug aki rawit ngarenjang. Manehna riwas ari ngadenge kitu mah. Sabab lain pagawean nu enteng-enteng. Tapi lamun arek baha teu bisa deui. Sabab eueuh peta pikeun ngalawan. Teu sanggup ngungkulan ilmu siluman. Aduh, ngaparan? Asa abot-abot teuing eta tugas nih. Nya kumaha carana atuh da abdi teh dewasa ari kedah nugelan beuheung manusia mah Gusti. Rawit, Amin. lamun nyaneh bisa ngalaksanakeun eta tugas. Maneh bakal diberi kesenangan di negara kula. Sarta kahayang nyaneh bakal dicumponan ku kaula asal eta syarat diayakeun ku nyaneh pikeun nyumba negara kula. Mohon kumaha carana Gusti? Aki rawit ngarasa keung. Tapi penasaran dia ongko hayang nyaho kana tata jeung carana. Atuh kimandahong bungaheun. Kieu rawit. Kaula rek cicing di puncak gunung Padawit ieu. Di dinya aya batu badag sagede imah. Tah, kadinya nyaneh kudu mawa jelem. Maneh mah teu kudu neuk tekan hulu jelem. Cukup ku mawa manusia na hungkul
tujuhan ka puncak Gunung Parawit. Sakitu ge cukup. Engke kaula anu ngayaknya. Oh, itu Gusti. Ya, Pamit itu mung sakadar mawa hungkul mata nyanyaon. Abdi sanggup ngolo-ngolo atawa nipu ka manusia. Sinada datang ka Gunung Parawit. ya. Manahan mah najalawis ti tujuok na sangam Gusti. Tapi abdi teh butuh ku pakarang Gusti. Maksud keur ngajaga diri bisa aya nu niat pinasa kaki. Kumaha carana Gusti? David, Abdi aing ngarti koptah bawa pakarang aing. Bisa dipentak sakayang banyi. Nyaon bae bakal metu dina ieu pakarang. Gebrung atuh kahareupeun Aki Rawit harita teh. Aya barang anu ragrag jiga ti langit. Barang direrep itu segede pikilang leungeun. Tungtungna teh nyengkruk sarta jiga hulu monyet. Ari kahandapna seukeut teu beda we jiga buntut monyet. Atuh Aki Rawit menibungaheun. Kop eta iteuk teh dicokot sarta pok harita. nuhun Gusti. Nuhun pisan abdi dipaparing jimat. Nanging abdi teh carang nyaha nyaon ieu teh jenenganana sarta kumaha ngagunakeunana. David, Abdi ini ejate iceuk nu ngaran Siwanyara. manana Gunana bisa dipentas sagarupa naon rupa pangabutuhnya nehwit. Lamun rek dipentas getruk-getrukkeun eta, itu kana tanya sakali ge cukup. Terus ucapkeun naon rupa kahayangnya neh. Geus kitu getrukkeun deui kana taneuh 3 kali. Pinasti naon rupa kayang maneh kacumpunan. Tah kitu tata jeung cara makena Rawit. nuhun pisan Gusti. Abdi nampi kena panglalarti gamparan. Mugi-mugi we cancing mangpaat kasadayana kagamparan sareng kajisim abdi. Ki ayeuna abdi janji sejaba bakti sareng satiasa tuhu kagambaran. Eta nu dipentas Rawit. Nah itu Gusti. Mugi akan nyampi ku damba Gusti. Cek Aki Rawit ngomongna darya pisan. Maneh nak ngerasa bunga ari sababus menang kepercayaan pinuh ti Raja Siluman Ki Mandahong nu ngageugeuh Gunung Parawit. Bener Rawit. Koptok Siwanyara teh pake kunyane. Singka aya manfaat. Mani bakal bisa hirup lawan senang. Lamun bisa ngagunakeun eta ite. Ngan kade ulah poh. Tujuannya nih nu utamanya eta ngalam manusia anu lobana 7. Sina datang ka puncak Gunung Parawit. Sina anjog ka deukeut batu. Eta batu kukula di ngaranan Batu Indung. Sabab di dinya mah pangbadag-badagna eta batu. Nu sejen mah lalemut jiga anakna. Nu matak bakal merenah mun disebut Batu Indung. Gimana? Dah ayeuna gerabrak jalankeun kunyane Rawit. Cara jeung tatana kumaha bae, kumaha maneh. Kaula mah ngajagoan dina Batu Indung. Datangkeun manusia nu bisa dipake tumbal. Paling saeutik 7. Lamun leuwih loba eta aduh bakal leuwih alus. Nagara kula bakal ngadeg deui. Sakitu Rawit ayeuna kula pamit rek mulang. Unjung sumanga Gusti. Wilujeng angkat. Antosan we di Gunung Parawit sarta pegat di gunung. Palabah Gunung Inung. Ending antanang pipageto oge bakal aya nu datang mga cekuk we ku gamparan angot tumas.
Rawit kaulah pamit. Mga Gusti. Mandahong ngalengit ilang lebih tanpa karana. Gelebung dituturkeun ku sora angin anu ngaguruhan daruan. Lila-kulila ngajauhan bekeletik lah swelengit sora angin teh. Bareng jeung brayna alam berang. Aki rawit ngajajanteng sorangan teh jauh ti imahna anu geus ancur burak-rakan. Dina leungeun katuhu aya itik nu katalah si Wanara. Rasaan Aki rawit mah asa dina alam pangimpian we ari sabab manehna tah didatangan langsung ku Raja Siluman Monyet anu geus mere tugas ka manehna pikeun nyangan jelema anu saloba-lobana keur pitumbaleun nagara. Aki rawit can waka incah tidinya malahan mah can waka ngomong nanaon pikiranana kumalayang keneh kanu anggang jeung asa kokoleangan keneh asa can teteng atuh puguh we. Kaayaan di dinya teh asa mata ketir ari sabab di deukeut imah anu runtuh aya aki-aki anu kalotor jeung Rarudin nyakel itik anu dipapaesan ku hulu monyet atuh mataksieun jeung mata keueung. Manuk baleger di sarada ditema ku manuk-manuk sejen anu baleger ngabagiakeun beurang mapag Batara Surya anu rek meletek ti belah wetan. Sawareh gisting keleper ngeciskeun jangjang jiga nu galumira pisan. Lila-kulila alampoyan suara manuk beuki ngagandengan ka Aki rawit. Tungtungna Aki rawit ngusap beungeutna. Gani ya jaga sebarang. Manonya moe mas maletnet di barawit. Cahayanya hurung ngempur yang budahaya barang. Asa dina pangimpian aing. Nya tadi tiaya kimandahong kadyo tapi piraku ari bohong onyaman sabab manena mere itu si Wanara kaing aina kacaka ku aing dari ngimpi matara aya bukti nakyong tetela aing teges kedatangan ku raja nu ngahaja nepungan kaing yakin aing teh keur meunang cocoba. Imah ruksak pamajikan kamur tapi aing dipercaya ku Raja Siluman sarta dibere pakadang aing moal susah najan hayang nanaon ge sabab aya itek si Wanara ciku aing arek dicoba cek Aki rawit nages-nages heula kana itik anu cekelna disidik-sidik dinangna neng jika nu hayang yakin pisan kana rupana. Komok kana gambar hulu monyet namah munilila nyedikeun teh. Barjeng hate mah toleh deg-degan. Jajantung ratu lantaran deuk nyobaan kasiat eta itek anu munggaran. Sanggeus kitu eta itek teh drug digetrukeun kana taneuh sakali karasa muni undur inggung perbawana. Jero bumi diasa kosong ngagelendung di sada. Monya ieu itu ngandung hasiat.
coba aing minta pakaian sa pangajeg. Baju kampret bodas nu bersih, calana komprang hidung anu hade, totopong alias ikat panghadena, jeung sarung poleng nu panghadena, cik sok ayakeun. Getruk eta ieu ditotogeun kana taneuh 3 kali lobana karasa bumi alam asa inggeung sarta aya nu ngagubrag tukangeun Aki Rawit barang direret. Aduh, Breh teh aya pakaian sapangadeg ngalumuk weh dina taneuh. Da eta mah sajongjongan si Aki Rawit menikeun ka ngahulem. Panon anu geus jero bodas teh melong kana eta pakaian. Sabab asa kurang percaya kana panenjona jeung teu yakin we kana buktina. Parandene kitu lila-kulila mah si Aki panasaran. Kom eta pakaian dicokot. Barang geus cekel yakin pisan pakaian anu aralus. Luyu jeung pamenta manehna. Atuh puguh si Aki bungaheuna. nuhun Gusti Raja. Ya itu ketilah gede pisan mangfaatna. Bisa nyumponan kana kahayang abdi. Bagja aing ayeuna mah. Aki Rawit menikeun kalanggakan Sri Atoh. Teu beda we jika budak leutik dibere cocoan. Aki Rawit bungahna terus atuh paragada ngalaan baju jeung calana anu barutut. Rap diganti kuno anyar pamere iteuk si Wanara. Teu kumusirila geus rengse dangdan. Atuh katara pisan bedana. Ayeuna mah Aki Rawit teh gini. Nganyeta atuh beungeut merengan lamedong keneh ku taneuh. Aduh, mun panggih jeung sini ni jigana bogoheun deui ka ayo. Ayeuna mah keun aing ayeuna pisan aing kudu ngalalana. Kudu ninggalkeun lembur ieu sarta kudu ngamimitian ngajalankeun tugas ti Kanjeng Raja. Moga-moga hasil kalayan lancar Gusti. Sabab geus boga modal nu katidak hadena yo. Sanggeus ngomong kitu rampayak si Aki Rawit leumpang bari ngahaha Sri maju mulon. Nu kangan mata poe nu keur meujeuhna sumirat ti belah wetan. Langit lenglang taya pisangan aling-aling. Mega bodas nu biasana sok ngayang di langit teh ayeuna mah leungit. Tinggal warna biru anu melengkung ngayungan bumi dipapaesan ku mata poe nu moncorong meuni bengras. Kasugri para wargi. Banglu salampahanana Aki Rawit. Arek ka mana ari manehna? Geuntang tu ka hareup kasampeur deui. Ayeuna urang kocapkeun hiji lembur nu anyar kaguara dina ieu carita. Nyatana lembur Ciburial. Kasugri para wargi kocapkeun di hiji lembur nu katalahna lembur Ciburial. Pernahna di lamping gunung deh. Ngan ieu mah di belah kiduleunana Gunung Parawit. Anu engke tembusna teh ka daerah Cikarang, lemburna Mangka Mintea. Lembur Ciburial aya hiji kulawarga anu keur meujeuhna diriung ku kabingung dikukuntit ku kasedih di udag-udag kasusah. Rek teu kitu kumaha atuh beurang peuting teu waleh susah jeung sedih we. Ari nu jadi margal antaranana nu jadi tulang tonggong eta kulawarga geus aya bulana nandangan gering lipuh. Kasakitna berat pisan hese pikeun ngubaranana. Dukun mah dukun geus aya puluhna.
Ubar mah ubar geus aya widakna rupa. Rupa-rupaning tarekah syariat geus dijalankeun tapi edas. Ngubaran anu geuring teh hese eueuh tapak-tapakna acan. Tetep dengdeng daya orotna. Malahan mah kalah beuki parna penyakitna teh. Ngagrogotan waruga eta jalma nu katelah Bah Sarijan. Nya kocap ning ieu carita dina hiji mangsa pabeberang harita teh. Dina hiji mangsa pabeberang Abah Sarijan maksakeun hudang dibeyeng ku anakna anu cikal diriung ku kulawarga sejena. Ngalingkung aya welasna sararea jempe eueuh nu ngomong ulat beungeut nandakeun anu bingung jeung susah. Pok Bah Sarijan aslina mah urang Demak teh. Budak abah teh teu kuat tantangan ieu sakit. Walatan di dua badunya ya pementan pemungkas. Ya meme abah bati, ya meme abah bae. Wayana bang usahakeun bikin yangan dukun anu lebus berarti jadi anu bisa gubaran abah. Ya bun hasil meureun abah di baca kubur. Sada bisa ke diri bulu jeung maneh. Aduh labun teu hasil juga da abah di mualil aduh aya di alam juga. Ya bapak bagi gaji dari puja aduh. Teu kuat nyanjangan ieu sakit. Jungjung geraridit. Sa anu sanggup jeung sa anu ajin yang ngadukeun lebus pradisa teu bakal diwaris sawah sabau ku abah. Menyangka pamulang terima di abah. Jig indi jung rumaku beragam yang kitu cek Bah Sarijan. Ngomong mah laun tapi ngandung sumanget. Ngan bae matak mauring kakbulu penuh pikeun anu ngabandungan nama. Naon sababna sabab Bah Sarijan teh jiga anu teu lalayaran. Meakeun kapanasaran memeh patina dipetik ku Gusti. Arwahna diala ku nu kawasa. Kulawargana eueuh nu wani nembalan ukur pating haruleng we ngagugulung kabingung cara ricing we dikikintil ku kasedih teh teu aya nu bisa nyanggupan kana kahayang nu jadi bapana nyata Bah Sarijan. Ari sabab sarerea geus pada taak eueuh nu bisa neangan dukun lantaran anu deukeut jeung anu jauh geus dicoba kabeh ge kabeh geus didatangan malahan mah loba anu diondang. Tapi edas kasakit Bah Sarijan tetep ngancik dina dirina. Teu aya pisan orotna. Ieu nu jadi sababna mah. Kulawargana eueuh nu sanggup nyimponan pamenta Bah Sarijan. Da ka mana deui atuh? Eueuh dukun nu kalurung taya paraji anu kari. Kabeh geus dipuntangan tulung tapi teu hasil. Budak. Apa ngomong nak cerempe bae. Nak geus bosen nguparan abah. Tek neon-neon geus bosen mah. Abah bazabe kana kadar jeung takdir di pangeran. Moal ngarisikeun kambarani kabeug. Abah mah rek nganti-nganti pati ngadaguan nu cabut nyawa we. Da ari kana hirup jag-jag deui maduh geus eueuh. Ora nu arepan. Ngan ari satadinya mah memeraga badurai jeung nyawa. Hayang meakeun kumenasaran. Sugan jeung sugan hayang gede milik. Bisa gubaran ka sakit jasa gitu. Bah Sarijan ngomong deui nyambung omongan anu tadi meureun. Da eta kulawargana cara icing wae eueuh nu nembalan. Puguh we ari ngadenge kacap kitu mah kabeh ngajenghok leuwas. Murid tisrik nating grubug bakat ku kaget. Pok anu cikal nyarita tegas. Ngaranna teh si Agus hayang ngabeberaha teh bapana. Bah, ulah alinya mana bah?
ulah kagungan emutan gitu dan bayabi dah anu pade miang milari dukun lepus menawi semenawi aya milik sedaya doakeun bae ku apa ya cangkan abdi basil maksud ena bisa abdi sejak miang yo gitu cek Agus Aruji atawa si Aruji eta teh anak Bah Sarijan nu pangcikalna atuh anu sejena asa diduruk sumanget pok deui aya nu ngomong maksudna sarua deuk milunangan dukun atawa tabib anu sakira sanggup ngagerikeun Bah Sarijan nya tungtungna nu ngariung di dinya teh kabeh nyanggupan yen arek ngadukun waduh syukur alhamdulillah rek ate abang gemblong deui sakit anu ngekilan umur apa sangurangan nyerina yo aduh bae atuh kerain dia aku apa didoakeun be sing hasil salah seorang lamun hasil tu sawanu dilegok jahe sepau perolah bae kubarane mutlak dibaris wawa ba api bade milari dukun anu sae bae bah anu tiasa nglandongan penyawat apa nanging abdi mah entuk ngarepkeun warisan-warisan sawah jatuh ning rasa hayang ngebelaan jadi sepuluh jadi kolot anu nuju nandangan penyawat bah cek Mas Aruji ngebrehkeun eueuning hate ku jalan kitu bakal ngabungakeun kanu gering tantu ngabantu sategeutikeun pikeun nyagerkeun eta kasakit memang gede pisan maunatna hate Bah Sarijan asa ngemplong bang balu ge asa leungit pok atuh harita Bah Sarijan bagja tole dia manak nu hadir juji apapun ngasok poga anak anu acidadena melama pengabakti seraya katerima pisan wa bajung adu gerak arindik jangan jalma anu lo nu kesohor anu ilmu nam luhur anu loba pangabisalan luangna nu sangkup kubarang ngaselit apa ci enak pisan kudu arintit bisi apa pae manten cek Bah Sarijan ngan kana pae we ngomong nate bari jeung terus atuh ngagoledag deui dina kasur dibantu ku si Cika nyatana Aruji ngarah teh ngagubrag teuing berenang geus kitu ngalampreh dewe dina kasur ambekan si Abah teh geus kerep beungeutna ge geus pias panon geus celong ari kulawargana tinggal lenghap silih reret jeung dulur-dulurna jiga nu selitanya jeung baturna akhirna pok si Cika ngomong deui ayeuna mah ditujukeun ka dulurna ka adi-adina jeung kulawarga sejena lah hati-hati kabeh kitu ge ka paman lan bibi bisi cak abae boga karep ayang neangan dokon ayeuna pisan urang ngarindit bayangan ulah jajurusan jeung ulah babarengan ngara kaunggah tempat bisa ketatab kore orangan rek indit ka bola kaler sukan jesungan aya melek tapi kade ulah serera indit sabab apa kudu aya anu miara nah sagitu pe ngatur-ngatur we lah sabab aka yo ayeuna pisan arek indit nyang sararea pada ngarti kana omongan si Cika nu katelah Aruji terus kecuas kecewis babadadamian kalawan tarati pisan sata hasilna kanyahoan aya 5an anu rek miang ka asup Aruji nya sanggeus kitu mah bramian nu ngaler anu ngidul anu ngulon jeung anu ngetan najan can nyaho kana tujuan nu pasti tapi kabeh pinuh ku rasa sumangat sejak ngabelaan anu gering pikeun anu panungtungan kasubri para wargi 5 jalma anu miang beda-beda jurusan ayeuna urang pusirkeun heula perhatian urang nyatana ka si Cika nu katelah Agus Aruji atawa Aruji harita teh Aruji lempang maju ka belah kaler ninggalkeun lembur Ciburial berjeng mawa harapan muga-muga manehna bisa tepung jeung dukun anu lepus jeung paraji sakti atawa kiai anu jumhur Mas Aruji bener-bener ikhlas paniatanana hayang bebela kanu jadi bapa inditna nyangan ubar teh lain kabeh ku barang warisan anu janjikeun ku bapana
tapi ieu mah bener-bener ngerasa tanggung jawab pikeun ngabelaan kolot jeung kulawarga. Kebat lumampahna Mas Aruji, manehna leumpang kelawan tenang tapi pasti. Najan heueuh can boga tujuan utang tuge ari sumanget nama henteu kenor-kenor, malahan mah beuki ngagedur menuhan dada. Beungeut bapanat anu kanyos pias ka gambar we ting kolebat tina kongkolak panon. Nu akibatna bener-bener usaha sakuat tenaga, sangkan hasil menangkeun ubar anu mati. Aduh, kudu kemana yo? Sabab aing geus entok nyaho. Tempat-tempat anu dreket mah geus kaubek kabeh eueuh jelema sakti. Apa dokonan lepus nu aya bejana we. Geus datangna dipenta tulung nampikeun ngubaran bapak aing tok. Tapi kabeh tu aya men-mentah. Kesakit bapak tetep banget. Waduh ayeuna kudu kemana yo aing yang anan do tu aya beje-bejana acan. Cek Mas Saruji ngeceuwih we ngomong sorangan bari jeung tetep limpang. Mapai-mapai jalan desa anu engke berasna teh bakal ka lembur anu pangdetitna di lembur Ciburial. Lalampahan Mas Aruji barang tepi ka hiji pengpelan gok tepung jeung tukang lampit anu keur nyeder ngadagangkeun lampit. Pok Aruji harita, "Mang. Ya, pada angkat ka mana yo?" Pokna bari ngaraneg tukang lampit ge eureun. Terus melong ke Aruji jika nu penasaran. Pok tukang lampit harita, "Biasa we Jang, bade ngedar ka lemur-lemur, manawi aya nu butuheun ku lampit Jang." Dupi ujang bade naon, naha peryogi ku lampit atawa para pemirsa hanya kamang samisa wanci nyabih. Waktu cukup cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-50 genepna. Hatur nuhun ku sagala rupining perhatosanana ulih kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.